wanita Desmirat. Tepangkeun nami abdi Gina Salsabila. Tepangkeun nami abdi Nur Hikmah. Tepangkeun nami abdi Debi Juta Putri. Tepangkeun nami abdi Pasnaga Masyarif. Tepangkeun nami abdi Nadia. Nah, napa lo orang analisisnya eta? Misteri Augelis karya Dadan Sutisna. Tepangkeun nami abdi Gina Salsabila. Jadi kami bade ngaringkas carita novel Misteri Augelis. Jadi aya barudak anu rek arangkat piknik nyaeta ka Haur Gelis. Awalna barudak karumpungan di buruan sekolahan. Sabarian mingguan mobilnya datang, didinya teh barudak saling ngalologo sareng bapak-bapak ibu-ibu anu ngarencerkeun barudak anu rek angkat piknik nyaeta Cemod, si Dilan, si Dina, si Anis, si Imas, sarang si Rudi. Sarang ayah bapak ibu guru nyaeta Pak Odin sarang Bu Tina. Pas mobil atos datang, barudak teh aralindit ka Haur Gelis isuk-isuk di jalan teh si emot teh ngandongin wae kaayaan Haur Gelis teh kumaha. Nah, sanepina di bumina Pak Kuwu. Jadi saanjeun ka lembur Haur Gelis teh barudak ka bumina Pak Kuwu heula keur istirahat di bumina Pak Kuwu di dinya. Aya anu cai di dinya terus barudak teh aya nu aricing di balong nempo lauk barudak awewe teh. Terus teh barudak awewe teh diteang ku si emo deker diajak tara ruang tah santos tara ruang. Budak teh arindit ka Haur Gelis diantarkeun ku Pak Kuwu sareng si Apung. Pak Kuwu mah nganterkeun nepi ka sasak doang, nganterkeun nepi ka Haur Gelis mah si Apung. Nepi ka Haur Gelis barudak sareng Pak Guru sareng Bu Guru diantarkeun ka burunya Aki minta kursi warni. Kana pindah di burunya Aki minta barudak teh ari istirahat di teh aya anu mandi anu bebersih beberes. Nah, saantos kitu teh barudak diajakan di tuang ku Nini isina Aki minta diajakan taruang tak santos taruang barudak di dinya ngadara rongeng. Di dinya oge Aki minta nyaritakeun asal usul Haur Gelis. Santos ngadara rongeng barudak teh tos tararunduh. Nah, barudak teh sarare nya asup ka kamar barudak teh sarare tadinya teh Pak Odin sareng Aki minta teh misalkan asup ka kamar. Pak Odin teh nanya ka Aki minta teh iya cenah emang benar ya Odin teh aya budak anu leungit. Nya cenah aya nu leungit si Umar cenah si Rumpul cenah tadi dia Aki gade ka mina si Umar cenah dari dulu neangan. Terus we tadinya teh Pak Odin teh nyuruh Aki minta teh ka bumina si Umar budak nu leungit eta. Nah, terus dinya teh ternyata si Dilan teh ngadenge cenah omongan Pak Odin sareng Aki minta teh. Terus si Dilan dia teh budak si Emot. Budak si Emot sareng si Dina. Si Dina ngajak si Emot sareng si Dina teh neangan si Umar di dinya teh. Neangan si Umar. Terus teh si Umar teh leungit ka leuweung tutupan cenah ceuk Aki minta teh tadi pas ngobrol jeung Pak Odin. Si Umar teh leungit ke leuweung tutupan salamati rupa teh. Jadi si Dilan ngajak ka leuweung tutupan kasih Dina sareng si Emot teh. Awalnya di dinya si Emot nolak. Cuman ku si Dilan ngomong rek dibere sapatu jeung tas. Jadi si Emot teh daek nganter si Dilan teh neangan si Umar ka leuweung tutupan. Awalnya jadi si Dina nolak. Cuman si Dina teh ayo cenah dia urang ge milu ternyata. Terus saya isuk-isuk teh ngarena udang tah sekitaran subuh. Mana mangkat tah cek Aki minta mah cenah beneran kalau untuk tutupan teh buru. Cuma di imah kusi Dina teh dibelokkeun cenah malah dibelokkeun. Si Dina teh ngomong kieu apan cenah ai kaleuweung
tutupan teh lurus teh belok-belok terus teh nyata dibelokkeun geusirina teh belok tah cik si emot teh nah itu nepi kalau uang tutupan teh terus barudak teh nyata ari sirateula tah dina batu dari dina batu jadi nyata si Dina sareng si Diran teh cekcok gara-gara si Diran teh ngomong cenah mawa awewe mah nyusahkeun gitu gitu tarima ya kan sudah diajak kan terus si Diran teh jadi si Diran minta kan wae tah ke si Dina teh ini tuh pas Dina kita cerit wae terus balik deh kan cerita di imah di imah akhirnya teh malah reangan tah balik teh kemana-mana yang gitu disinggung kan kalau mau tutupan diteangan pakai minta teh jadi nyata si anu lagi teh si Umar teh ternyata geus kapanggih lain lagi kalau uang tutupan si Umar mah ayeuna milu jeung cipta karyana si Umar teh milu di si Supri lain leungit kalau uang tutupan mainna teh nggak malah milu di si Supri teh bebejang kalau teh di teh makanan kalau teh leungit kalau tutupan si Umar kapan sih balik deui tah ka caritana barudak teh wanita pas dirinya teh bararudak teh nempo di hareup teh aya warung tah kawararung nya teh barudak teh jajan ya madari gorengan di warung eta teh aya si Mang Yusri dirinya teh di warung eta teh aya Mang Yusri tah Mang Yusri teh nempo barudak teh warung eta teh aya ceteung dinya barudak jajan barudak teh mangkat nempo anu hajat nempo ronggeng Mang Yusri balik ka imah Mang Yusri teh balik tah ka imah si minta Mang Yusri teh nanya badan dia teh sasahan nu leungit teh kan Mang Yusri teh teu apal dan saha nu leungit-leungitna terus aki minta teh ngomong cenah budak di kota cenah leungit tiluan cenah terus Mang Yusri teh dijelaskeun ciri-ciri budak tiluan eta teh tah heueuh cenah budak eta nu leungit teh disusul tah ku Mang Yusri si Wardi sareng si Rudi mun teh si Rudi mah bising budak tiluan eta teh arembung milu balik nah ternyata si barudak si Kina sareng si Emon teh bikin rencana supaya si Diran teh jadi luwih tutupan soalnya luwih tutupan orang haur gini teh bahaya sama dia teh jadi sebenarnya teh umum si dia teh luwih tutupan pas di warung teh ternyata bikin rencana nya si Emon teh mon cenah kumaha mah arang ngagaskeun rencana si Diran cenah urang pura-pura geuning gitu kapan mun urang pura-pura geuning mah si Diran beren karunya ka urang jadi milu jeung urang balik gitu tadinya teh si Emon cenah daek cenah mantuan si Rina lagi rencana si Diran pas di ronggeng teh si Rina teh pura-pura geuning nya warga di ditu teh dibantuan si Rina teh rek dibawa dibokong nah disusulnya ku si Wardi jeung Mang Yusri teh si Rina si Diran si Emot teh disusul geus nepina di ronggeng teh nu ngangkat si Rina teh si Mang Yusri sareng si Wardi tanya diangkat tah ternyata si Rina teh nya teh bohong cenah aku manehna teh cenah pura-pura gering doang supaya si Diran teh jadi kaleuweung tutupan dinya teh si Diran geus pasrah teh diceritakeun kumaha wae ge ku si Emod nya tah sageus nepina di haur geus teh nya di bumi langit teh terus si Emod teh diceritakeun kabehna kajadianna terus sageus kitu teh ngahayakeun syukuran kabab si barudak tiluan eta geus balik ka haur geulis teh jadi kaleuweung tutupan jadi leuweung tutupan mah cuma mitos di kalangan lembur haur geulis doang. Tepakeun nami abdi Nagariansyah tema nyaeta ide atawa gagasan pokok anu disampaikan pembaca ka penulis. Tema dina novel Misteri Haur Geulis karya Dadan Sutisna nyaeta ngeunaan pencarian budak nu leungit
jeung usaha ngarengesekeun misteri dina salah sahiji desa. Sabab nyaritakeun diran jeung sobat-sobatna Rina jeung Emot dina pemeluruhan maranehna ka hutan terlarang anu disebut Leuweung Tutupan. Nu dipercaya ku warga desa sesat atawa aya angker. Abi bade ngajelaskeun palaku dina novel Misteri Haur Geulis. Naon sih palaku teh? Palaku nyaeta anu merankeun jalana carita Misteri Haur Geulis. Palaku kabigi jadi 3. Palaku antagonis, protagonis, sareng tritagonis. Palaku antagonisna nyaeta si Diran. Sabab si Diran teh ngajak si Emot sareng si Rina ka Leuweung Tutupan. Leuweung Tutupan anu bahaya. Terus pas di jalan teh si Diran ribut si Rina teh cekcok. Pelaku protagonisna nyaeta si Emot. Sabab si Emot mah jelmana osok ngadongeng, terus ngabantuan babaturana anu teu nyahoan anu aran-aran di lembur pas teu nyahoan walungan si Emot osok ngajawab. Terus si Emot ge ngabantuan rencanana si Rina anu ngagagalkeun ka Leuweung Tutupan anu bahaya. Terus si Rina sabab si Rina ngagagalkeun rencanana si Diran ke Leuweung Tutupan. Soalnya di Leuweung Tutupan teh bahaya. Terus si Rina oge ngingetan si Diran supaya ulah ka Leuweung Tutupan. Terus aya Pak Oding. Nah, Pak Oding sabab Pak Oding mah cuman ngabaturan barudak jeung ngajagaan barudak. Terus aya Bu Rina sabab Bu Rina mah sarua kos Pak Oding cuman ngabaturan barudak jeung ngajagaan barudak. Terus Bu Rina ge ka Haur Geulis keur nyerat skripsi, soalnya Bu Rina arek nyin skripsi. Terus aya si Anis sabab si Anis mah jelmana bager, manehna mah jelmana icingan, sarua jeung si Imas ge icingan. Terus pasti si Diran, si Dina sareng si Emot leungit, jadinya si Dina ceurit karena sedih. Manehna teh sieun barudak tiruan eta ka Leuweung Tutupan. Terus aya si Rudi sabab si Rudi ge sarua bager, mainna ge si Emot, si Rina, si Imas sareng si Anis. Sarua mainna bager nu jahat mah cuma si Diran doang. Si Rudi ge ngilu ngajemput ka warung, ngajemput si barudak tiruan eta. Soalnya mau dijemput ku si Rudi mah bisingna barudak tiruan eta aremu ngilu balik Haur Geulis. Soalnya kan budak tiruan eta marangkat kabur arek ka Leuweung Tutupan. Terus paraku protagonisna nyaeta aya Pakuwung. Sabab Pakuwung mah cuman muncul pas barudak ari istirahat di dumina Pakuwung. Terus jeung nita si Apung nganterkeun barudak ka Haur Geulis. Soalnya Pakuwung teu bisa milu. Pakuwung bisa miluna nganterkeun nepi ka sasak doang. Anu kadua nyaeta si Apung. Sabab si Apung anu nganterkeun barudak nepi ka Haur Geulis. Anu katilu nyaeta si Wardi. Sabab si Wardi anu nganterkeun barudak nepi ka bumi Aki Minta. Si Wardi oge anu ngajemput barudak tiluan nu leungit. Anu kaopat nyaeta Nini, istrina Aki Minta. Sabab si Nini teh anu nganyiapkeun tuangan keur barudak jeung anu nyiapkeun tempat keur barudak. Anu kalima nyaeta si Ohim. Si Ohim anu nginjem asahan ka bumina Aki Minta. Manehna minjem asahan paker ngababadan Jarami. Anu kagenep nyaeta si Umar. Sabab si Umar budak anu leungit anu digosipkeun di lembur Haur Geulis. Padahal mah si Umar teh lain leungit. Manehna teh milu jeung si Supri ulin ka lemburan si Supri. Si Supri teh lanceuk ketereana si Umar. Anu kautujuh nyaeta Aki Minta. Sabab Aki Minta anu ngajagaan barudak di Haur Geulis jeung anu nyaritakeun asal usulna Haur Geulis. Anu kadalapan nyaeta Mang Oji. Sabab Mang Oji anu ngabejakeun barudak aya di warung barudak nu leungit. Anu barudak teh nu leungit aya di warung ka anu aya di imah Aki Minta. Anu kasalapan
gotong si Rina rek balik ka haur gelis duaan aja si Wardi. Anu terakhir nyata ya Mang Amir, sabab Mang Amir anu nyupiran barudak ti awal indit nepi ka Bumina ka Uwu. Terima kasih. Kebanggaan namanya Abi Anita Lusiat. Jadi Abi banyak ngejelaskan latar anu menjadikan novel Misteri Haur Gelis. Nah, ini tuh harusnya anu dimaksudkan teh ya waktu suasana lumayan cerita. Nah, dina Misteri Haur Gelis seueur latarna. Jadi aya latar tempat seueur. Yang pertama, mimitina aya di Bandung. Bandung teh tempat isina barudak anu rek dikapung di ditu. Terus aya sekolahan tempat rumpuna bantu masak. Terus aya di mobil, itu tempat barudak cerita-cerita. Sareng tempat anu mawa sareng nu mawa Haur Gelis. Terus aya di Imah Paku teh barudak ngaso, barudak geureut, barudak kacai, eta tadi Imah Paku. Terus ka Imah Paku teh barudak nu bade ka Haur Gelis kudu ngalewatan sasak sareng leuweungan sareng walungan. Nah, terus ka caringin teh tatangkalan anu tempat barudak sareng guru-guru ngaso. Terus ka Haur Gelis. Nah, sampainya di Haur Gelis barudak teras ka Imah Paku teh tempat barudak sare, tempat barudak icing, leureut, kecai sagala macam salama di Haur Gelis teh barudak icingna tuhunya. Nah, teras aya leuweung tutupan teh naon leuweung tutupan teh tempat misteri anu aya di Haur Gelis. Caritana tempat anu ku sidiran hayang pisan kadinya kanggo manggihan si Umar budak anu nuju leungit dinten eta. Nah, terus aya jalan satapak teh tempat jalan anu dilewatan ku sidiran si Emot sareng si Rina nu bade ka leuweung tutupan. Terus aya Citepus teh lembur anu sebenarnya si Umar datang ke Citepus sanes ka leuweung tutupan. Jadi jalan-jalan di dinya ngirana si Umar leungit gara-gara neangan suluh ka leuweung tutupan, padahal si Umar ngilu di amangna atawa si Supri ka Citepus. Terus aya lembur tetanggana Haur Gelis. Lembur tetanggana Haur Gelis teh nu didatangan ku si Emot sareng ku si Rina. Nah, kunaon ka lembur eta? Gara-gara ku si Rina disasapkeun si Dinar teh. Si Dinar teh disasapkeun. Diran ku si Dinar teh disasapkeun. Si Diran teh disasapkeun ku si Rina supaya si Diran teh malah ka leuweung tutupan. Nah, keras. Terus aya warung di lembur eta teh, warung anu ditanyaan ongkos, anu kuno neangan si budak kiluan eta. Warung anu tempat barudak kiluan jajan sareng warung anu ditanyaan budak lembur nu neangan si Diran, si Emot sareng si Dina eta. Terus aya lembur teh aya ngajat. Da di nu ngajat ieu si Diran jadina ningali. Si Diran ningali sareng si Rina pura-pura pingsan di Emot di teh. Ampe si Diran teh balik ka Haur Gelis gitu jadi ka leuweung tutupanana. Tos hatur nuhun. Suasana di novel Misteri Haur Gelis. Terus latar waktu Misteri Haur Gelis sahabat ayah kalima akar putih dan anu kadua adalah Cirebon enak berkebis poe Sabtu ketika ayah di Bandung Deui sabab ayah naros baladingtan di gitu teh kan katuruh nyata derang sabab penentuan teh sada lumpur terus anu ka opat nyata Rabu 7 sabab anu naros Rabu sabaraha di Bandung dan kalima nyata Suci Rajab Suci Rajab teh sok diayakeun beda lumpur segala kesenian dipintonkeun hitung-hitung syukuran beda tes panen.
Terus anu kagenep nyaeta sore sabab panonton hartos lingsir mulon. Terus anu kasalapan nyaeta peuting sabab emot sareng babaturanna pas salare. Terus anu ka-10 nyaeta 3 poe 3 peuting sabab tilu tulis kawin hiburanna 3 poe 3 peuting. Terus anu ka-11 nyaeta tengah poe sabab nepi ka tengah poe emot dina salambiran can beralih ke nilai. Terus anu ka-12 nyaeta peuting sabab di imah minta peutingna rek diayakeun syukuran pedah barudak tos kapanggih deui. Terus nu kaopat nyaeta sepi sabab emot dina sareng piran leungit bebaturan tina sariri kabeh. Terus Pak Oding nangkep tuur bari nyerandek hana bilik bari na keuweuk surat menapurina Bu Eni ngajentrak ke dinas samak. Terus anu kalima nyaeta khawatir atawa hariwang sabab nepi ka tengah poe barudak can kapanggih wae. Anu kalima nyaeta hariwang atawa khawatir sabab nepi ka tengah poe barudak can baralih keneh wae. Saoding balueung Imas sareng Anis teu eureun deuri. Anu terakhir nyaeta kami tur haneteun sabab di imah aku minta haneteun pedah bade ngayakeun syukuran pedah barudak tos kaparanggih deui. Galur dina novel Misteri Haur Geulis ieu bisa diciptakeun galur maju sabab diturutan carita anu mekar secara linier. Nyaeta dimimiti kejadian terus kapuncak jeung dipungkas dina resolusi tanpa aya waktu ricat atawa kajadian ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami abdi palaing ngajelaskeun puseur sawangan. Puseur sawangan dina novel Haur Geulis nyaeta sudut pandang jalma katilu. Nalatur henteu terlibat langsung kana alur tapi nyaritakeun lalampah tokoh-tokoh utama. Faktor utama cerita ditunjukkeun ka dira minangka tokoh sentral sedengkeun pikiran jeung sasana tokoh sajian seperti Rina sareng emot. Oge digambarkeun ku tiluna puseur sawangan.